Astagfirullah eta naon? Mana? Eta di kolong. Mana deh? Sapi. Kiyo usang hujan mo yo. Liar serarang mo. Yang perbudak katanya. Aduh, kerma nyeri punuk. Yo, dena yo. Diseret lanca di sawah si kuntul. Aing. Amari ieu. Ibu deui geus macuy. Ieu deui tak ke kamari. Entok jeung galangan hibar. Nyeri mah. Pantes atuh teu deukeun ngagolak ieu kulup heui. Areum ieu seuneu ge. Woi. Amjarah ditiupna kalah ngabura ya seuneu. Kurlun seup. Keur ngulubuh aing ye. Nu bener sih teu ngulubuh di nadrong. Oh. Sabaraha kintal ngulubuh nadi? Teu pira si kuru dua. Ngulubuh nu kuru dua situ. Kut di nadrong. Kumaha aing we atuh? Ini liar yo. Ka mana liarna? Ke terminal. Lu benar. Ayo deh kunting kulubuh we tinggalkeun we. Atuh sia mah meureun tutung mah teu ngeunah. Duh, tubang kulubuh. Ayo. Lain ieu aing sabenerna di bakal kebon sasi. Tanya udah saya kebon sekabahan usaha. Tuh, masa emang? Batur. Ieu mah budak kos nu kamari teh ngarijkeun galangan aing di sawah. Emang uyu nudi? Ieu kamari nu ngarajitkeun galangan aing budak. Kira-kira ge ieu kumahakeun? Menurut aing mah eta budak nu urugan ke daun unung. Ayo nu ngaladeun anungna. Tungguan. Bantuan atuh aing lai cing mae. Kalau bu. Bantu dulu. Dari iyo, yang tayo ke sukun. Iya. Sa anu ngurugan aing ieu? Jadah doang aing keur genah molar ye. Namun kapanggih ku aing jelema nu geus dibere duit ku aing. Tawar sia. Hirup di lemur. Pahit perihna karasa ku sorangan emang lagi. Tapi ngerasa nikmat sih aing, nikmatna aing teh aduh di imah teh cicing di lemur kieu teh. Hirup teh romantis teuing aing hirup ye. Romantis rokok dahar gratis emang lagi ngeunah. Katambah di ayeuna ieu. Usum hujan. Geus usum halodo. Ngan aing ngabingung ka jelema ieu ye. Hayu we paloba-loba omong. Hujan cenah becek. Halodo bareula. Sawah mah bararja di nu aya emang aja. Tapi ti dinya loba nu teu syukur eta teh. Sakitu oge orang dibere alhamdulillah kitu dibere. Halodo panasna gitu hujana. Tapi teu nyukurkeun wae. Halodo da urang pan kudu
lamun hujan atau kudu lamun teh kitu orang moal hirup. Wah, suara saya tak anu woy-woyan gitu buat kudu teanggen gitu yo bisingan keripu kita minta bantuan kain coba Jang punten yo ngadengen woy-woyan teu Teu nyaho. Kumaha di woy-woyan akhirnya deh. lain Jang urang mah bisa anu moro doang tuh minta woy-woyan minta tolong ka urang kurang bantuan. Emang bisa dimantuan, Mang. Emang saya teh nyaho di kaing kamar lagi kuaing digapruk Naon di digapruk, Mang? nu morona Tanya-tanya naon. Lah saya ngeureun lah. Aku gua disuruh wawa. Itu nu ngadungkuk batu apa jelema? Kain batu tadi. Belum bagus ya, nganggap yang batu. Lain ge, eta mah pas nu tadi teh nu digurugan ku daun anang. Tidak bentuk Nah. lain mang kuna seserian ngapain lain kau orang Henteu we Jang aya we. Ai ka mana di? biasa ya nyangan bagong ya deh. Kunaon si ku siablong eta? Lain kamari jeung sia kuuk naon disereud lancah. Oh, disawasi kuntul tah lain. Oh Oh. jadah doang eta lancah. Coba heuleuh tuh. Coba duduk. Aduh keur main geus nyeri dipitik. Hayu, kasau aing ngobrol. Hayu. Sa pasti malah gini wae. Au, atuh. Kade, sia contoh ya. Oh, tadi mau nuduh. Lain ngalakan wae lu Bang teh. Nah, saungna mah. Karuhan. Lain itu suara bagong lain. Karesep aing ya bagong mah ye. Lain. Nah aneh geus. Anjing. Ih kain bagong ya kan. Ini ka jero. Sam nyara anjing nih mah. Balak-balak deui. Pang beda roti. Lain kamar pasti mana nyemrong. heuh keur naraon sia Hei, tul, kek datang. kamari Ka dieu tul ka jero. astagfirullah eta naon mana Bung, eta nu di kolong mana deh? Sapi.